سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Embung alet embung kapanggih jeung hayang kapanggih jeung Allah ketika aya ahli Allah gering layan kapanggih urang jeung Allah. Waalaikum Allah. Sia mah dasar ku dipantaukeun huluna meureun. Ngaji teh angel ka bisa siapa kitu mah lulu. Wah ya Allah misalkan lain kitu. Ketika aya hamba aing lain ahli aing layan kusia cuman tafakuran jeung jauhan. Lamun aya lain ahli Allah layan dulur urang gering layan tafakuran. Artinya tafakur teh di jetilok salat ge horeng gering mah gering bae nya. Tah tafakuran tah asana ya asana. Lamun aing caranya anak teh salat aju geuring aju paeh sieun aing mah tah kos kitu. Aju rada jauh cicingna, ulah deket teuing geus tepak. Iya tuh geus kos kitu titahna ka Kangjeng Nabi Musa deui kumaha tuh. Urang mah ai ka lurah, ai ka bupati, beuh sono jasa. Beuh hayang dibere burung. Ai giliran we ka kiai lah kiai ieu. Sapira kiai tukang nyerekan aing. Pae ke kajun ka bupati bo mulai lantaran nya nasuk merean order bae proyek ieu proyek itu bakal dihijikeun ke di akhirat satu bendera Golkar. Dikamanakeun teh bendera Golkar diiring ka ditu ka mana cenah kieu lalu bawa omong geus parahan mah kabeh ge ke surga apa kan neraka ulah loba omong suka jualan di kos kitu atuh perasaan sih ya ka mana eta eta gara-gara ieu teh inna lillahi wa inna ilaihi nu maotna kiai geus mah karajan keur ngaji balik sebab naon di ditu seakan-akan hamba Allah aya Allahan geus ngalayan ka ditu di dia mah ngaji can pugu nyana bareng jeung Allah buat teuing jeung tukang sate jeung tukang wudu jeung macem-macem di ditu geus jelas tuh gambaranana supaya orang cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala komo nya kiai nya ustad nya dulur urang atawa nya tetangga utamakan wa fi zawali milki an mali biha aqwalun zain murtad kemudian manehanana ieu disidang setelah disidang tetep bae teu daekeun asup Islam bunuh ulah dihijikeun pa kuburan jeung kuburan muslim ulah jeung kuburan mukmin ulah eta mah geus we kuburan para murtadin ieu harta leuh wa fi zawali milkihi eta tetep dina leungit harta an malik tina harta dina leungit milikna tina hartana anu hasil meme murtad atawa dijerokeun murtad ieu aya sababaraha kaum azharuha kaum pangzohir-zohirna in halaka murtadan lamun nyana maut murtad bana zawaluhu biha nyatalah hartana leungit ku sebab ridha leungit hartana hartina leungit milik berarti kan henteu bisa diwaris ku ahli waris teu bisa zain maut murtad kemudian boga pamajikan boga anak teu ngawaris dia beda agama leungit kamilikanan kulantaran leungit harta diserahkeun ka negara
urusku negara jadi harta jadi ikan di Baitul Mal harta sebab naon teu bisa diwaris. Masya Allah, namun kuari dibikin ke negara dibawa ke kabupaten ditenen di Baitul Mal. Baitul Mal di negara orang kan Baitul Mal lagi bang APBD Baitul Mal di orang bas Baitul Mal sebab lain negara Islam ulah dibikin ke negara tuh, namun dibikin ke negara atuh perebut gaul limu satu di situ ulah kumaha balikeun ketika eueuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi zawali milkihi an malihi biha aqwal. Dan ikut tetapin dalam ilah milik murtad an malihi saking hartanya murtad biha kalawan sebab rida aqwalun mutawi pirang-pirang kaul azharuha utawi lawi zahir aqwal iku in halaka murtadan lamun mati ya murtad ale murtad abana zawaluhu biha maka nyata opo ilangnya milki biha kalawan sebab rida bana zawaluhu bana makanya ta opo zawaluhu ilangnya milik biha kalawan sebab rida wa in aslama lan lamun manjing Islam yang murtad bana annahu lam yazul makanya ta opo annahu satuhune milik iku lam yazul ora ilang iya milik wa 'alal aqwali yuqda minhu dainun lazimahu qabla lan tepi ngatasé pirang-pirang kaul den tohoni den bayar minhu saking dainun apa utang lazimahu kang wajib ya den ing murtad qabla ing dalam sadurunge riddah wa yunfaku alaihi lan den napakahaken opo alaihi ing atase murtad minhu saking mali wal asahu yalzamu gurmu itlafi pia lan utawi kaul asah iku wajibu ing murtad opo katempuhan narusake murtad iha ing dalem riddah wa nafaqatu zaujatin lan napakahan sakerabi ukifani kauhunna kang den kandegaken opo nikah ya zaujat wa qaribi lan karabi jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang dina minggu ieu
diguyur ku Gusti Allah kalawan hujan asli kadenge ku urang sing guludug kamari mah hujan sepi tina guludug eueuh kilat barang aya guludug sieun besi guludug nimpah urang teu saeutik jelema nu ketimpa ku galedeg sieun ngomolamun aju redup sapoe rempan besi aju hujan cara di Israel keur ieu kangjeng Nabi Firaun mun diterus bae di hujanan banjir. Jadi orang memang terus-terusan sieun panas hareudan hujan bae sieun banjir dibere gering urang mah tuh embung dibere susah embung ieu hayang urang mah sehat sugih teu kudu ibadah di akhirat ka surga eta hayang ini termasuk tolol oge urang tah urang nu mantak ngaji ge ku ari supaya mata hate urang beuntak abeh urang nempo kana alam gaib lantaran ieu kuari jelema nu dideuleunan nu zahir bae nu gaib teu pernah dideul sakalina neuleun nu gaib kuntianak ieu urang mah neuleun nu gaib sabada urang maot impleng ku mata hate urang bakal kumaha ieu diri urang impleng ku urang ketika urang dihudangkeun ti kubur digiring ka mahsyar nangtung ribuan tahun impleng urang bakalna ketika ditimbang amal ngagilek kakatuhu amal bagus apakah kakenca impleng ketika orang ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim impleng ku urang ngagelok atau moal diri urang tah kena ngaimpleng ka alam eta mantak urang daek ngaji ge kuari teh kuari hayang bentak mata hate urang ngaji bae ge teu rek bentak-bentak komo nu teu ngaji di lembur lah siang ngaji bae jasa kitu bae mending aing teh salat ge teu ngaji ieu atuh majeuna atuh sia majang beuleumeun ge ajen besok lah urang mah terus bae ieu ngaji bae ge teu rek bentak-bentak sebab beda-beda kan maksud ngaji ge aya anu besi aya nu nagih aya nu deuk bobogohan bae aya nu geus kolingan jeung tukang sate macem-macem ieu ngaji tapi lolobana mah tetep anu lempeng kadeuleuh ngaji teh lah cenah ieu mah karena Allah bae ngaji rek ngarti teu ngarti nu penting masuk ka majelis diuk kreup anggap omongan kiai teh obat tidur sabodo sia terus nah iya supaya bentah mata hati ngimpleng ka alam nupi bakalin urang ti alam arwah bakal ke alam akhirat mampir heula di sepatan sakitu doang
di Cikupa di Belaraja mampir orang aya anu 10 20 50 aya anu 70 tahun mampirna urang ke urang bakal balik ka aslina deui. Masya Allah. Anu bakal ngabaturan urang di alam kubur teh aya eueuh. Babaturan orang di partai mun urang pae bakal milu ka kuburan jejadis najis. Babaturan orang di PNS termasuk bupatihna lamun urang pae padahal orang kesayangan bupati daekeun bupati ngabaturan urang. Moal. Cok bupati aing ngabaturan zia teu hayang mani ngabaturan urang lampu. Teu daeke. Bos urang moal daekeun pamajikan urang nu ku urang dipake kanya jeung kadede urang pae daekeun ngabaturan urang di kuburan moal. Saha atuh nu bakal ngabaturan urang? Nu bakal ngabaturan urang salat urang, puasa urang, zakat urang, haji urang, ngaji tah diuk ajute kesangan panas eta bakal ngabaturan orang di kuburan. Lamun ngajina tiis teu bagus ngabaturan. Lamun panas bodedeg di ditu bakal bede. Urang di jero kuburan. Assalamualaikum salam. Bisa ya? Kalau tusuk saha-saha. Keke asana teu wawi mun. Ye, itu nggak jadi cilongo kapanasan teh ieu kula. Wah, aing kaduhung teh di tengah sawah keur ieu ngaji. Masyaallah. Makin masyakot makin gede. Tah ieu urang keur neangan pibatureun urang jang di jero kubur. Di jero kubur teh lamun ngabaturan salat puasa zakat haji ngaji sedekah ngeunah lamun ngabaturanna mabok zina mali korupsi ngabohong hasud sombong wah cilaka geus beuntakeun mata hate urang abeh urang balik ka alam kubur geus kabayang kuarina teu kaget. Ieu badek nyaritakeun tentang harta milik jelema murtad. Lamun kamari jelema murtad panggil ku nagara integrasi adili mun bener-bener nyana tobat aman lamun nyana teu tobat bunuh aman di negara. Masya Allah, Masya Allah. Nginaheun kuari urang lamun dijalaksanakeun model kos kitungan moal di Indonesia mah. Wow, awal kan? Ongel. Boga maksud gencan DPR ge boga maksud gencan ke arah eta encan. Boro-boro ke arah eta urusan jilbab bae can anggeus datang ka kuari. Disebut bodoh jasa rakola. Disebut kurang pinter jatah anggeus-anggeus yang hukum jilbab bae ge. Ngahukumanna make hukum akal moal anggeus. Namun ngahukumanna make hukum Al-Qur'anul Karim selesai beres ngan kulantaran di urang mah nagarana penuh pertimbangan sebab lain negara Islam ieu teh geus anggeus moal geus kabeh deuk dijieun deui ke bela negara bobeh kita siap untuk memperjuangkan negara. Ngomong mangeunah nyana bae lana nu bener memperjuangkan negara ulah mali
urang dikeseuh-keseuhkeun ti bela negara pae ge kajeun cenah rakyat ieu aya nama maling terus korupsi terus mun deukeut bade soekeun ku aing beungeut kana geus kos kitu di negara urang tuh urang jadi korban lah kajeun geus kumanyana bae jadi dunia memal kebal ieu kayak di akhirat urang isin-isin nu kuari make kenong ieu nah ini yang dulu di sini ada kenongnya ya iya yang sini pakai balok kan sini lu atasan gua laporin sama malaikat lu lu nggak jujur dulu lu kerasa sama gua gua kan rakyat gua yang ngerasain lu enak-enak aja di sono gua di kampung dagang telur juga gua hancur melulu sih lu bisa kuku bangkit kuari mau orang ngomong gitu pajar lalagan punya kajian orang mau ngomong jangan ngaji lagi jelma rakyat letik ya jadi DPR materi kan ngaji kadi masieun aing macana DPR ngaji kadi itu emang lain ngaji cari-carekan bae ku kieu cicen eta emang sih macarekaneun bung ya macana segala lah mau ngaji lo setangan ku sia kiai saja lah setangan ngaji sia ka ditu di pendopo datang ka beuntak di mata hati sia teu celi aing tah bacana aing sombong amat cai aing mah sekali-sekali emang sombong aing mah emang ngaji kumaha gitu berpolitik kudu ahli politik berekonomi nu mawana kudu ahli ekonomi ngaji kudu ahli Allah ngaji ku sia jelema nu hayang amplop datang ka bank datang ka bener bae ge bego ku sia kumaha sih cenah kieu aing kitu bae si eta ge ngaji can pugu lu di luar teh jauh naon cenah eta urang bae mah nya urusan harta kuarieu zain murtad kan nyana teh dibunuh lamun terus murtad lamun nyana dibunuh kan ketika nyana paeh teh aya titinggal aya harta memeh murtad aya harta di jero murtad nah maganing Zaid teh hartana sugih jasa sawahna di Karawang sababaraha bau di Subang ratusan bau di Pandeglang buara rau jadi sawahna geus pokokna teu itu enggak yang sugih jasa di Jakarta hotel nusaha nyaho eta Ki Zaid pae murtad aya harta memeh murtad nyana usaha boga sawah boga pabrik boga hotel nah ieu hartana ieu kumaha ieu tah asal nyaritakeun harta we asa deuk ka urang bae ieu suan kabagian ieu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Hasanuddin bin Haji Maisan, Kampung Rawa Badak, Paku Haji. Oh Masya Allah, kepada saudara dan keluarga almarhum mohon segera pulang. Masya Allah Kiai Haji Hasanuddin ya, ka para keluargana ya, keluarga Kiai Haji Hasanuddin Rawa Badak segera pulang. Nah cenah nu paeh mah paeh bae aing di dieu basa bodoh. Namun kunaon sih moal balik mun kitu mah aing baliknya hirup deui. Tetep balik keluarga lamun aya nu maot utamakeun boro-boro maot gering ge gering ngaji jeung nungguan nu gering ganjaranna gedean nungguan nu gering.
urang boga mah cek mah urang resio di dieu bae lah aing keung ieu muriang ieu lamun usia aya sia mah deres bae sedengkeun poe Jumat gugur Jumat urang maningan nungguan emak wae Jumat teu jeruk loba Masya Allah jadi sekali deui mun aya dulur urang nu maot termasuk tetangga guru segera boro-boro maot muriang layak di mana cenah kiai dalilna tah kabeneran ye batali jeung nu maot sia mah pan sok kajuayan dalil bae dipake tilok dalil melulu Musa Gusti Allah aing nendun bulan di hate sia eta bahasa Taurat hartina cahaya di hate sia eta teh cahaya aing sia nyaho ka aing nang aing teh jadi tetangga sia Musa nyatu sia jeung aing seakan-akan aing teh sahabat sia mantap jasa teh Allah ka Gusti ka Kangjeng Musa tapi lamun aing gering sia tilok ngalayan cek Kangjeng Nabi Musa ka mana ngalayan sarua Kangjeng Nabi Musa ge teu paham yana ka Gunung Tursina ngadoa Gusti di dada abdi aya bulan yakna cahaya abdi nyaho ka Gusti ku cahaya Gusti nuduhkeun jelema ku cahaya Gusti jadi titah ku Gusti tapi cak Gusti lamun Gusti muriang abdi kudu ngalayat teu paham ku abdi urang teu paham boro-boro urang nya teu paham aya deui bareng balik ke imah Musa di dada sia di kolbu sia aing nenen bulan yakni cahaya eta teh cahaya aing sia nyaho ka aing ku cahaya aing nang aing sia titah dakwah ku cahaya aing nang aing sehingga cahaya-cahaya aing teh bisa nyaangan makhluk-makhluk aing kulantaran sia nang aing tapi ketika aing muriang sia terek ngalayan ka aing waduh cek Kangjeng Nabi Musa masa si pangeran geri ya gara-gara iya tah jadi inget tah gara-gara innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah ka Gunung Tursina deui unjukan Gusti teu paham abdi hiji teu paham masa Gusti muriang atuh lamun Gusti muriang ieu nagara kumaha amruk kahiji kadua abdi ngalayan ka Gusti mun muriang ka mana di mana Gusti di mana teu paham abdi balik ka ieu Musa wah aya di bae aing dicarekan aing nenden bulan lihat sia yana cahaya aing caang teh sia ku cahaya aing nyaho ka aing ku cahaya aing sia dakwah ngadawahan umat ku cahaya aing cacak-cacak teu boga cahaya aing dia moal bisa dakwah sia teh seakan-akan sobat aing tetangga aing menyatu aing jeung sia tapi ketika aing gering sia teu rek ngalayan ka aing tuh cak Musa kitu deui bae teu paham aing ka Gunung Tursina deh ya Allah ya Rabbi tetep panjana mah teu bisa nafsiran sorangan Nabi memang urang mah macana ieu mang naon kula ngimpi naon ngimpi nyunyuhun kasur tak kumaha hartin nyandung sia urang mah babahi bae nuduh nyandung segala naon sakaya urang tafsir teh ya teu ilham naon ulah sok tuduh-tuduhna tungtungna nyana nu lain nyandungi nyandung ulah ya mun teu Kangjeng Nabi Musa makan nungguan wahyu
tetap ka Gunung Tursina. Gusti abdi teu paham ketika Gusti gering Gusti muriang abdi tita ngalayat ka mana. Oh Musa hamba aing anu selalu taat ka aing, peuting hudang tahajud ka aing, berang zikir ka aing, kemudian nyana muriang eta aing layad ku sia, mun sia hayang ngalayad aing layad hamba aing nu ahli aing nu taat ka aing muriang eta aing. Masya Allah. Tara Kanjeng Nabi Musa kaharti nuhun Gusti, nuhun Gusti. Lain jang Kanjeng Nabi Musa jang urang. Kanjeng Nabi Musa nama geus paham. Ye si Udin urang Jati can paham, si Junaid urang si Kupa teu paham. Tah jang si eta mangkeluk eta. Kiai di sisi imah gering teu daekeun ngalayat embung kapanggih jeung Allah. Ustad gitu gering teu daek ngalayat embung kapanggih jeung Allah. Guru urang gering tuh di rumah sakit embung ngalayat embung kapanggih jeung hayang kapanggih jeung Allah. Ketika aya ahli Allah gering layat kapanggih urang jeung Allah. Waalaikum Allah. Sia mah dasar kudu dipantaukeun huluna meureun. Ngaji teh angel ka bisa siapa? Kitu mah lulu. Wah, ya Allah misalkan. Lain kitu. Ketika aya hamba aing nu lain ahli aing, layad ku sia cuman tafakuran jeung jauhan. Lamun aya lain ahli Allah layad dulur urang gering layad tafakuran. Artinya tafakur teh ge di jatilok salat ge orang gering mah gering bae nya. Tah tafakuran tah asana ya asana. Lamun aing caranya anak teh salat aju gering aju paeh sieun aing mah takos gitu. Aju rada jauh cicingna, ulah deket teuing beusi tepak. Ya itu geus kos kitu titahna ka Kanjeng Nabi Musa deui kumaha tuh. Urang mah ai ka lurah, ai ka bupati, beuh sono jasa. Beuh hayang dibere burung. Ai giliran we ka kiai lah kiai ya. Sabira kiai tukang nyarekanan aing. Pae ge kajun. Hehe, ka bupati bo mulai. Lantaran nyana sok merean order bae proyek ieu proyek itu proyek itu. Hei, bakal dihijikeun ke di akhirat satu bendera Golkar. Dikamanakeun teh bendera Golkar diiring ka ditu. Ka mana cenah kieu ulah bawa omong. Geus parahan sama kabehan ge. Ka surga apa ka neraka ulah loba omong. Sunu kajuan ti kos kitu atuh. Perasaan sia ka mana eta? Eta gara-gara ieu teh inna lillahi wa inna ilaihi nu maotna kiai geus nah karajan keur ngaji balik. Sebab naon di ditu seakan-akan hamba Allah aya Allahan geus ngalayat ka ditu. Di dieu mah ngaji can puguh nyana bareng jeung Allah. Buat teuing jeung tukang sate, jeung tukang wudu, jeung macem-macem di ditu geus jelas. Tuh gambaranana supaya orang cinta ke ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Komo nya kiai, nya ustad, nya dulur urang atawa nya tetangga utamakan. Wa fi zawali milki an mali biha aqwalun zain murtad kemudian manehanana ieu disidang. Setelah disidang tetep bae teu daekeun asup Islam bunuh ae ulah dihijikeun pakuburan jeung kuburan muslim ulah jeung kuburan mukmin ulah eta mah geus we kuburanna kuburan para murtadin ieu harta ieu wa fi zawali milkihi eta tetep dina leungit hartaan malik tina harta dina leungit milikna tina hartana anu hasil meme murtad atawa
dijerokeun murtad ieu aya sababaraha kaum azharuha kaum pang zuhir-zuhirna in halaka murtadan lamun nyana maut murtadan murtad bana zawaluhu biha nyatalah harta na leungit ku sebab ridha leungit hartana hartida leungit milik berarti kan henteu bisa diwaris ku ahli waris teu bisa zain maut murtad kemudian boga pamajikan boga anak tengah waris dia beda agama leungit kamilikanan kulantaran leungit harta diserahkeun ka negara urus ku negara jadi harta jadi ikeun di baitul mal harta sebab naon teu bisa diwaris. Masya Allah lamun kuari dibikeun ka negara dibawa ke kabupaten diteungeun di baitul mal baitul mal di negara urang kan baitul mal aya bank aya APBD baitul mal di urang aya bas baitul mal sebab lain negara Islam ulah dibikin ke negara tuh namun dibikin ke negara atuh perebut gaur limu satu di situ ulah kumaha balikeun ketika eueuh nu ngurus di negara balikeun jang harta umum syiar agama Allah masjid majelis taklim pondok pesantren kadinya gampang Kus jelema mah teu boga anak, teu boga pamajikan, teu boga dulur, teu boga incu, teu boga emak, teu boga bapa, sedangkeun hartana sugih. Eta kan kudu dibikeun ka negara, diasupkeun ka Baitul Mal. Nagarana eueuh Baitul Malan. Kumaha eta? Urus. Urang tasarrufkeun ka masjid, ka majelis taklim, pondok pesantren. Bisi di lembur aya nu maot teu boga pamajikan, teu boga anak, teu boga bapak, teu boga emak, teu boga dulur. Nah ieu hartana ulah dikamamanakeun bawa ka kula. Depan kayak gitu, ulah lu bomong ya pokona kayak. Aja gua kieu di kamar gua main bae eta mah. Wah, cenah kieu jadi kos gitu. Emang kos gitu aing mah. Atuh beres. Lain. Pokona atur jang syiar agama. Mun zain murtad kemudian dipanggil ku negara, kemudian nyana diintegrasi, kita tobat, kita asup Islam deui, baca 2 kalimat syahadat, ternyata daekeun wa in aslama, lamun nyana asup Islam deui bana annahu lam yazul, nyata hartana teu leungit. Urusan harta-harta diatur geus agus. Eueuh nu tinggaleun. Eueuh nu tinggaleun mandak al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Geus agus. Urang lamun aya masalah naon buka Al-Qur'an. Aya masalah naon buka hadis Bukhari. Aya masalah naon buka Muslim. Aya masalah naon bae buka Sunan Nabi Daud, eta kan terjemahan Al-Qur'an ngaranna hadis Kangjeng Nabi. Urang ayeuna aya masalah naon buka Sunan Nasai, sok buka aya kabeh moal datang ka henteu kajawab boah. Masalah kabeh jauh ti Kangjeng Nabi datang ka ayeuna 14 abad geus kajawab.
masalah kitu cangkok jantung jauh geus kajawab dina kitab geus araya kabeh. Masalah donor mata, donor jantung, donor berbagai donor geus kajawab. Naon atuh nu teu kajawab? Baheula mah urang nyaritakeun tentang masa si aya lalaki bogoh ka lalaki lesbi ngaranna, masa si aya awewe bogoh ka awewe lesbi homo, lamun homo lalaki bogoh ka lalaki homoseksual, lamun awewe bogoh ka awewe lesbi ngaranna. Keur ieu mah urang keur leutik keneh kula ngadenge surah abah dina kitab teh nyurah eta maknya si lalaki bogoh ka lalaki. Ih nanaonan masa lalaki bogoh ka lalaki leuh kumaha membelaina. Waduh atuh masalah lalaki bogoh ka lalaki hareuras atuh. Heuras atuh komo aki-aki mah nya heuras nya ambeun lain deui ban aki-aki atuh lain deui jeung toket teh 12 teh ieu masa si aya lalaki boga kula mikiran we ngaji ari teh ngaji di almarhum nyurahkeun eta masa si lalaki bogoh ka lalaki masa si awewe bogoh ka awewe. Iya Karim jo tahun 90 tahun 2000 ambalaya kuari keur ieu hanya